Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah, nuhun upami damang mah. Eta pisan anu dipiharep ku Bapa. Kukituna mangga urang sami-sami sasarengan muji syukur ka Allah anu parantos maparin mang pirang-pirang nikmat ka urang sadayana, utamina nikmat sehat walafiat ya. Kusabab ya kasehatan eta urang ayeuna tiasa patepung laung dina acara diajar basa Sunda. Atuh bilih aya wargi-wargi urang anu nuju teu damang, sepuh urang nyari rencangan urang sadayana anu dinten ayeuna nuju teu damang, mangga urang sami-sami doakeun mudah-mudahan aranjeuna sing damang deui sabihara-bihari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anaking siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri Hiji Campaka anu kalintang ku Bapa dipikareusna. Minggu kamari Bapa parantos medar materi perkawis rumpaka kawih Sunda. Malih ku Bapa parantos ditugaskeun nya salami saminggu kapengker kanggo maca artikel perkawis kawih Sunda nu aya dina buku teks. Kumaha? Tos mundal pangawruhna. Tah, dina lawungan ayeuna Bapa bade neraskeun hanca materi urang masih perkawis rumpaka kawih Sunda. Nanging sateu acan prung diajar, mangga urang sami-sami ayeuna sasarengan ngucapkeun basmalah kanggo muka ieu pangajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Anaking dina pangajaran eusi rumpaka kawih Sunda urang baris maluruh anu kahiji mikawanoh mengenal karena rupa-rupa tema anu kapanggih dina eusi rumpaka kawih Sunda. Janten tema naon wae anu aya dina rumpaka kawih Sunda. Anu kadua hidup mikawanoh kana naon anu dicaritakeun dina hiji rumpaka nya mangrupikeun hiji ebrehing pikiran rasa jeung kahayang pangarangna naon anu dicaritakeun ku pangarangna hidup dipiharep bisa nyaritakeun deui dina ieu pangajaran rumpaka kawih Sunda. Upami ku urang di Paluruh ngeunaan eusi rumpaka kawih Sunda nu kiwari aya dina kawih-kawih Sunda, didinya seueur pisan tema-tema anu ku urang tiasa kacangking. Di antawisna wae aya tema cinta asih kasasama. Ieu tema ngeunaan asmara, ngeunaan birahi. Contona bae dina lagu Bubuy Bulan. Ya, eta lagu Bubuy Bulan nyaritakeun ngeunaan cinta asih. Lajeng oge dina Panon Hideung, lagu Panon Hideung nyaritakeun ngeunaan cinta asih kasasama. Oge urang tiasa mendakan tema kawih Sunda ngeunaan cinta kalemah cai. Contohna aya dina kawih Tanah Sunda. Ya, dina lagu Tanah Sunda, dina Karatagan Pahlawan sareng sajabi-sajabian deui hidup tiasa maluruh lagu naon deui nu sanesna anu temana ngeunaan cinta kalemah cai. Salajengna oge aya nu temana ngeunaan budaya. Contona dina lagu Colenak atanapi dina kawih Peuyeum Bandung oge. Ya, Peuyeum Bandung, Colenak eta nyarioskeun ngeunaan tradisi tuangeun ya, budaya tuangeun nu aya di Jawa Barat. Janten leuwih condong kana pasoalan-soalan budaya. Tangtos seueur keneh lagu-lagu anu ngangkat ngeunaan budaya-budaya Sunda. Cobi ku hidup Paluruh lagu naon wae eta. Salajengna oge aya lagu anu temana ngeunaan tema sosial. Da ieu kawih nyaritakeun ngeunaan realita kahirupan sosial atanapi nilai-nilai nya anu diagem ku masyarakat. Contohna Sabilulungan. Dina kawih Sabilulungan nembrak pisan eusina nyaritakeun ngeunaan nilai-nilai persatuan ya.
Aya oge lagu anu katompernakeun judulna Budak Jalanan. Eta kawih budak jalanan salah sawios kawih anu temana ngeunaan realitas sosial kehidupan masyarakat di zaman ayeuna. Tangtu seueur keneh kawih-kawih anu temana ngeunaan kehidupan sosial masyarakat. Cobi oge ku hidup di paluruh. Diinventarisir lagu naon wae nu kalebet kana tema sosial, diantawis kawih-kawih nu aya di Tatar Sunda. Oge aya anu ngeunaan tema pahlawan. Dina kawih Sunda seueur kawih-kawih anu nyarioskeun ngeunaan jasa-jasa pahlawan. Contona wae kawih Muhammad Toha, Dewi Sartika sareng anu rea-reana deui. Ku bapa moal disebatan deui wios ke hidup tiasa maluruh nya browsing atanapi maos dina sumber-sumber nu sanes tema pahlawan dina kawih Sunda kapendak dina lagu naon bae. Sareng rea-reana deui. Eta perkawis tema rumpaka kawih Sunda. Anu ku bapa disebatkeun mung sababaraha conto hidup tiasa maluruh manawi aya tema naon deui nya salianti tema anu ku bapa parantos disebatkeun. Anaking salajengna bapa bade ngetes aranjeun. Ke ku bapa bade ditayangkeun nya hiji tayangan kawih Sunda anu judulna Bacibang, basa ciciren bangsa. Tugas hidup regepkeun eta kawih Sunda. Salajengna nya waler patalekan-patalekan bapa ieu. Anu kahiji eta kawih Bacibang aya dina wangun naon? Naha wangun rumpaka teh dina wangun Sisindiran, wangun Purwakanti, atau wangun bebas. Eta patalekan kahiji. Patalekan kedua, naon eusi rumpaka kawih Bacibang. Temana ngeunaan naon? Tema sosial, tema pendidikan, tema silih asih, atau tema bebas nu sanesna. Eta tugas hidup engke diwaler dina latihan sabadana ieu pangajaran. Mangga regepkeun ku hidup sadayana. Asli Sunda hirup kumuh di tanah ki Sunda. Naku naon lamun ngomong jika anu terumasa ditakdirkeun jadi urang Sunda. Indung bapa urang Sunda nini aki asli Sunda hirup kumuh di tanah ki Sunda. Naku naon lamun ngomong jika anu terumasa ditakdirkeun jadi urang Sunda.
Tah, ayeuna mangga hidup ngajawab soal-soal evaluasi anu parantos ku Bapa disayogikeun dina Google Form. Kayak tautana kantuningal di WA grup kelasna sewang-sewangan. Mangga wilujeng mancen. Anaking sakitu pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna ngeunaan rumpaka kawih Sunda. Mudah-mudahan pembelajaran urang dina dinten ayeuna ageng manfaatna kanggo urang sadayana. Utamina ageng manfaatna kanggo hirup kumbuhna budaya urang, budaya Sunda. Mika cinta kana budaya Sunda, hartosna urang mika cinta ka budaya sorangan. Mika cinta ka budaya sorangan, hartosna urang tos tasyakur ka Gusti Nu Maha Suci. Syukur salah sawios kewajiban urang. Kukituna diajar bahasa Sunda teh wujud syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang insyaallah tepang deui minggu payun dina materi anu sanesna. Sakitu anu kapihatur ti Bapa, hapunten tina sambudaya kakiranganana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.